Oke kacamata nak kekong dibikon. Dan terkena masih ya. Gak usah di emosian mana banget ya. Awas. Awas dia lebih ke depan balikan. Kata poinnya. Aduh. Galak amat udah kletik neng. Soalnya mah bikun. Ini kacamata nak neng. Atuh lagian. Wah ya beta udah kletik. Turunan di saya tanya galak-galak tin letik-letik keras kepala. Neng, balik neng. Ayolah. Si Adino. Baik. Jangan di mana pede teh sok onang-onangan. Tumben dek bebersih yo. Ih, di pada bala. Oh, dik benernya. Baik. Woi, beli baju lebaran Jan. Encan Jon. Aduh, kayaknya amat. Mau duit gitu? Badut duit main. Batur. Yo, burung jangan beli baju sih ya. Yo, Ih, kau nun Jon ya. si yang beli baju naon sih ya? Aing keluar lagi ya. Masih lagi tuh Indonesia pula. Oh, yuk. Batan bae. Gua terawat dulu kamari dulu. Malam kayak liwat lah. Gua masih kanin ke pasarnya beli baju lebaran. Terjadilah aing. Jadi ngaliwat aing mau ke pasar beli baju lebaran aja mau elek vitamin. Jadi bos elek gua anak gua. Haruh, kesel amat nih. Muka WA, paketan, kabogoh, ngechat, minta pulsa kooperator, nyaku koret, 2.000, koret amat. Kemananya ya Joni? Tumben jam sekian datang. Teleponlah. Coba amat kalapannya harejo. Naon ya? Si Neng, naon ya Neng? Halo Neng, naon Neng? Saya naon? Di mana kuari? Si Teteh. Si Teh, sobloh ya ih. Kenal amat sih? Enak dia ke dia, goreng. Ente teh yang diuk bae, kunaon gitu? Masuk naon? Diuk doang. Kunaon teh, seri kami ganteng ya teh. Ganteng di mana? Nyobo elem. Eta si Teteh kambo elem. Kami gawe elem gente teh. Ih. Ngomong-ngomong geus buka baju lebaran jan teh. Geus lah, geus dipake. Dipake eta ho. Hooh, Wih, sigana mah mahal teh. pasti. Wih, konengnya dong tainya celanana. Masyaallah. Bau. Ih. Disungsuhuna Neng, keur ngadekeun kenteng yo, barocor kenteng AA. Yang bener sih ulah sok ngapustam bae. Kadieunya, ke tempat biasa, neng saya itu dia ya nangguan. Bohong Neng, malalagaan ieu mah. Oke sip, kayak kerja meluncur nya. Tangguhan bae ulah ka mana. Wis nelpon ti heula ieu. Aduh. Ayang beb. Banget. Nanti dia culak-cilak nu ke naing. Ente, kami mah tanya HP doang bagus amat teh. Coba nginjem teh. Pinjem. Naon sih geus kali tuh? Ih, eta teh kami macam pernah neul HP panan. Bagus amat teh. Geus kali tuh. Saya teh mah kitu koret dak. Ih, aing sungguh teh nginjem ulah teh wayahna teh. Lah. Koret ya teh. Neng. Aduh. Lumpat bae adi ditu semangat Neng. Enak nih ya. Atuh henteu, Tumben ngajak ulin teh heula. karesel ieu mah. Karasa, tadi nampak nyamper jeung ka ieu mah. Belok posisi ya, entah ke kanan jadi ke kiri. Kemana? Atuh Neng nelpon dari ke apaan? Enak ya? Kita omongkan. Atuh naon Kuuna naon. Tuh henteu kan biasana bae pan masuk ngobrol dia. Neng, semua baju lebaran can. Encan sih abana gitu gaduhan encis. Gimana burung?
Gua dipeserkeun, biar duitnya bela pun bisa. Ih, ulala. Tuin. Harunya neng tuh terganti baju he. Aya weh. Amang semeuli tadi. Oh, Karek balik ya ge. Dek, nya ku biar duitnya nya. oke. Boleh isin. Ya, kudu iritnya. Heeh. Eta, Atuh nun dia aya. oh teu naon jeung neng eta mah. Heeh. Meuli baju dalapan nya, Heeh. kos kaki 3. Heeh. Geus sakitu bae cukup meureun. Cukup atuh kos kaki jeung naon? Jeung hoyos. Si Aa. Bisi budug naon eta cukup neng ih. Amang bejaan be kayak keuduran be. Oke nya. Ting bating aku goreng anak sabo dia, nya bau elem. Terusnya kemana kuari? Kemana jeung A? Ning paling langsung ke pasar meureun. Oh, soalnya nggak sore ya. Mohon. Jam 2 tadi dulu mah. Jeung saka ditu na? Paling sorangan teh. Sorangan. Mohon. Itu bisa diantar. Emang A arek nganter? Terus itu bisa lah kalau urusan. Oh, mohon guys itu mah. Ulin lah urut kedeng orang. Ulin lah nya. Ah. Di dia lah ngobrol-ngobrol. Ah. Neng, mis nyangu sih. Entos ah. Entos. Mohon. Sang wadang meureunnya. Mohon A. Nama amalan lapar ya. Din mau sangu ka dieu na. Iya, poho belum. Hei, Dia mojok bae. ngaganggu aing bae dia. Naon dia? Hah? Sanggup. Hai. Ngaganggu bae neng. Atuh ulah. Ulah lawan. Kadi ngaganggu aing bae. Dugul dia. Kadi itu dia. Ngaganggu bae. Ih, atuh tong kasar, Pak. Atuh keur ngeunah-ngeunah neng urang diganggu. Oh, tadi Kaget gitu ah. deh. Untung di jantungan ya dah. Aduh. Neng eta naon neng? Naon A? Kadi aku sutkeun. Ih, aing. Ulah. Eta tah. Anjing A. Aya teh cak-cak nempel. Manya si A. Iho, kara gede tah. Eta tah. Mana? Eta teh cak-cak. Banget ah, Aduh. becak. Cak-cak. Oh. Sobe neng menembelkeun laing. Atuh ah, cacak mana meureun dawa? Pan lalagan doang tadi mah cuma hang ngisap neng saeutik Can be. muhrim A. Oh nya. Heeh. Tapi ja urang ngoper cek-cekan leungeun bae. Atuh ana bae, lebay teuin. Lah, neng. Ayolah orang beli baju lebaran, Neng. Beungeut tah baju lebaran. Tuh, baju lebaran udah bagus, Neng. Berarti banget age bagus. Kasep kok ganteng oh. Beungeut tah. Banget kumaha? Baju lebaran, baju beungeut. Bungut ganteng sakiman Neng jeung ih. Kaca ge ayeuna. Emang senal bisa ngaca, Neng? Sugan sesuai gitu A. Entulah. Tante. Ja goreng sendal mah. Goreng eta. Bagus A. Goreng. Ih, si amat nyamun. Aduh, eta di pasar menyuki pajubel. Si Karmin ge kuat teu kapanggih. Aing. Kua motong merenya, loba nu meureuh baju. Baju gosot ka karakag kana galengan. Saking capena. Coba ini cajal. Ya bajuna mah. Murah 15.000 tapi barang bagus. Lumayan lah, irit. Ih, dibuka di isin. Coba lah aing. Di jero imah bae. Kebelkan ieu, isukan lebaran. Neng mau ngomong sok dijaga. Geus ayo. Beli baju lebaran. Heeh, Tapi diantar sampai pernikahan bae nya. Heeh. Panek mobil Neng mah. Heeh. Oh, ayo ge. Oke. Duh, jone nya. Dinolah, Fari, yang pinjem duit. Aduh, udah kayaknya sabar beh. Buhara dah kata si Dewi kuat ngalakeun aing bau leuleum segala. Mau pohokeun saya eta, keur leuting mah kuing diisangan. Aku lagi bareng. Oh, tak. Ih, oh, kapoan aing. Baju lebaran aing bawa leutik teuing teu nya. Pakelah kuari. Aduh, kurnya amatnya. Neng Karin teh diantarkeun sampai pasar. Sampai pertigaan doang. Aman mau di jalan. Aman lah bro. Ih, baju lebaran aing pohoan. Baju lebaran aing. Di dieu bae. Bisa anu mah. Aduh. Bagus baju lebaran ya.
Kemeja kabeh tampilanna mah. Gak sih karena mah pakai baju kemeja. Celana lepis. Mahal beli baju lebaran. Lah, selama sih gede kemana ya beli baju lebaran gitu? Bek kemana gua beli baju lebaran? Waalaikumsalam. Jon. RT. Sakur Jon. Alhamdulillah cager enon. Ih. Duk ya. Tin kotor ke lah. Oh, Aduh. Enon ke RT. iya Jon yo, aing aduh, aing kamari yo. Oh. Selamat ka imah aing. Oh, Adi. Oh. Mana pan ieu? Rengkeun digajihna ieu, teh aing kana ieu. Kurang tadi bikin jeung RT mau iya di kami. Lain teu dibikeun teh boga duit aingna Jon. Terus kumaha ya, Sa? Mana gede kitu 3 juta Jon. Buset, nunggak bara bulan PRT. Sekabales ya aing ho aing. Aing ho ieu, bingung aing Jon. Soalnya aing kieu Jon yo. Aing kasih nek nyim duit Jon. Duit. Kumaha PRT duit yang kapake kabeh kurang kayak beli baju lebaran oge. Aduh, aing Jon, kapake aing mana gede Jon. Gede-gede aing 6 juta bae Jon yo. Buset, PRT genep juta mah teh nyekel urang. Aing nongkrong selamat doang aing. Aduh, aing nyakem aing ngelieur Jon yo. Kumaha nya aing dibayar aing lain kitu pan Jon yo. Orang yang bisa ngebantu di PRT kapake kabeh duitna. Yang beli baju lebaran di urang. Tah baju lebaran tah. Mang cemeng nempo Jon, saya Jon. Kami mah baju kotor be PRT. Tah, PRT baju lebaran kami tah. Coba ge, nempo. Aing mana saya yo? Celana. Jalan sih yo. Oh. Coba. Boom, pol ini. Udah aku PRT. Oh, siapa ku anyar? Siapa bener? Ieu mah dinya. Boom, pol. Bogaan mah nu kieu. Aing mah siapa? Aku anyar. Untuk PRT. Boom, polnya. Anyar bohong. Apa make bogaan kitu nya? Pusing aing. Udah aku PRT mau pusing. Beneran. Jon, hai. Tah. Bau PRT aja bawa bener. Itu aing pada atuh Jon. Sekarang ini bogaan salamikeun. Boom, pol aing. Oh, ih. Jon, heuy. Naon? Wayahna aing yo. Jon, wayahna Jon. Ih, PRT orang bisa ngebantu Heuy, PRT. aing cuma ayeuna aing yo. Aing mau sertifikat yo. Ih, duitnya ge eueuh dengan. Heuy. Mbek tuh, kebo tuh. Tuh, temu ku siap tuh. Sertifikat ieu yo. Mbek jeung kebo yo aing tuh. Atuh duitnya kumaha ya mah? Tuh aing mah si aing ieu kagade ka sia. Kagade yo. Gade. Hooh. Aing tulungan aing yo tuh. Mbek kebo di dieu. Tah, sertifikatna yo. Tanda-tanda ge nya. Hooh. Oke gitu PRT, ai jaminanna orang bisa ngebantu oge. Kudu deken, lamun aya yo duitna ieu cekel ku sia. Heeh. Soalnya aing teh isuk ku aing amat-amat nek jadi kasih selamat duitna yo. Engke boga demen aing boga duit deui engke misalkan aya kiriman nyen aing. Engke langsung ku aing dibikin duit. Sia duitna. Nah, ya jamin aku cekel ya. Heeh. Oh, hayu ke hareup lah tuh. Hayu ge. Sama orang. Oh, hayu. Nyokot duit lah. Iya, kebo embe berikut si buntal ada di dieu sertifikatna yo. Oh. Ya. Kamu kan kadenge PRT nyeun sertifikat embe jeung kebo. Iya, justru eta pan kebon lain deui ieu mah. Kebo dablang. Buset. Oh, jadi Warna kamu kajelema mak. Oh. Itu nyurudukna kana jubur bae hayangeuna ieu mah. Lain kan awak kenapa Lain jubur? kana jubur khusus ieu mah. Parah kebo PRT mah Oh, kadenge. justru eta sana si dablang kebona ge. Ngan ada ditu di Panjendungan jauh. Buset, di alamat PRT. Oh, jauh. Tah, nya. Oh, ngeusinya. Oh, tah. Kata buktinya, Juk, mah duitna. Yo, jerok di kabeh. Tadinya, Cekelnya. ipas kan dia. Oh, Genep ya. genep eta. Oke. Oke tuh menjurnya. Oh, ayo. Assalamualaikum. Salam. Ya, aku yang kadenge he. Kebo jeung embe make sertifikat, laku nage taneuh make sertifikat. Rak PRT doang ieu, mentang-mentang RT kebo jeung embe jadi aya sertifikatan. Nah, di nampian belah. Jalan baju lebaran. Nah, dia cilek-cilek. 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 Enak dia cilek-cilek. Oh, dia